Ya Wi, walaupun letik meni manis seperti diriku, walaupun hitam tapi manis. Mantap. Kenaon teh? Keur nyantai we lah. Udah kasih Budi ya? Ayo aya naon? Sana mah di si Budi lo badahareun kasih Budi ya. Ini ya. Lapar ya. Udah. Hujan euy. Hujan ngeri rincik. Hujan mengandung Harti. Bud, kenaon? Kan ngopi, bari menikmati hidup. anjay. Duluan lah. Sok tuh dari sok. Urang ngerek diuk teh. Cangkeuh. Sok tuh, bari ngopi. Iya. Wah, boleh euy. Cilembu ya, Bud? Lembu. Sok lah. Tanya. Sok. Potong gede heula. Sebeak. Sok ieu mah leutik aramis. Amis euy, tanya. Heeh. Cilembu ya, Bud? Iya mah leutiknya maranis ge, seperti diriku. Amis lada ya. Sing amis hasem. Saha? Jadinya Kira-kira dirinya mah kebaturan teh ge. Ngeunah ya ge. oh nah tuh. Rasa kari ieu mah. Hari naon? Kari amun. Da ge mah naon teu ngeunah tuh ti kotok ge mana beuki ya. Rasa coklat. Ngomong-ngomong, hari di dinya lapar teh. Parah tuh Bud mata ulin ka dieu ge. Da nyaho urang mah di dinya sok loba dah. Oh, bener ada mah. Ya teh. Iya, bener. Untuk satunya, urang rek nyiapkeun heula bahan-bahanna. Siap. Ya. Bahan naon? Keur kambing guling teh ya. Oh, kambing guling. Ya. Oke, siap lah. Taruh ya. Siap. Bener, kaciri nu laparna teh euy. Kambing guling ge. Dahar ngeunah. Aing mah pernah ngadahar teh euy. Sarua kambing guling. Nah, ieu ngaranna baturan pengertian pisan. Iya. Makan. Dahar ngeunah anjir. Nah, ini kambingnya nih, cukup. Hop, hop, hop. Diam dong sayang. Mau dinarangu. Kambingnya sudah ada, tinggal gulingnya. Ini gulingnya. Kemon, kita berangkat. Diam sayang. Salah gimana Budi? Salah kumaha urang? Apaan kambing gulingnya teh? Kambing guling. Apanya kambingna? Iya gulingnya. Nah. Kacau. Ari mana sih? Kambing guling teh. Iya kambing guling teh. Akan tak. No.